Jajan bakpao lanjut nuang sanguliwet. Namanya teh aya tukang bakpao ngalangkung gitu tuh. Asa hoyong gitu datus lamin teu nuang bakpao. Meser abi teh anu rasa coklat sareng kacang ijo. Tuh tinggal beus ieu mah bakpao nage menikot ngebul keneh ieu teh nemenya. Enak ieu teh beus cuaca mendung kieu nuang nu haneut-haneut. Beres nuang bakpao mah hayu urang pupat pipit ka pipir sugano ya ayanya kanggo sakalian-sakalian mah. Bade milarian lalaban ieu teh kanggo rencang sanguliwet. Asa tos lami kitu abi teh henteu nuang sanguliwet janten ayeuna mah hayu urang ngaliwet. Kanggo lalabanana tadi teh abi teh ngalajaat 2 leunyeut. Tomat mah ieu teh acan anu asa. Mending urang ngalah saudara kembarna leunca ieu teh alias takoka. Kanggo sesengitanana ieu teh ngalah sereh, salam, sareng daun bawang. Kanggo kirang nama ieu teh abi teh meser namanya teh ka warung tuh namanya teh meser ciki. Kenging hadiah lumayan tuh 2.000. Hayu urang sepal-sepil ieu belanjaan anu tadi tuh aya tomat, aya cabe, aya tempe, aya peda, aya bawang bodas sareng engkol. Kami bahan-bahan atuh siap mah ayeuna mah urang eksekusi. Ayeuna mah urang samaraan heula si beasna. Lebetkeun oge sesengitanana sanes ieu sanguliwet atunya pami teu dibumbuan. Kanggo si jaatna ge bade dihijikeun we di dieu ditumpangkeun. Kanggo pisang meleunana ieu teh bade dibungkus heula ku daun teras dicongcolokeun di luhur. Kami sadayana tos lebet hayu ayeuna mah urang tutup teu kenging hilap colokeun sareng jetrekeun. Sabari ngantosan liwetna asak hayeuna mah urang ngagoreng heula si tempena. Tempena ieu teh bade diacukan ku abi teh ngagorengna. Kedah we ieu oge gaduh keneh tepung bumbu serbaguna. Janten teu repot kitu ngadamel adonanana teh. Sabeuleahna dianggo ngagoreng tempe, sabeuleahna deui urang anggo ngagoreng peda. Ngagoreng tempe sareng pedana beres sanggu oge asak. Hayu ayeuna mah urang tuang besti. Tuh ieu lalabanana tuh urang lebetkeun ieu teh leunca, teras teh aya peuteui keng nyeupan, teras teh aya seupan jaat, teras aya takokak. Moal paraseak kitu ieu takokak sareng leunca dihijikeun teu kenging hilap samel. Pelengkapna aya peuteui sareng tempe. Alhamdulillah nikmat deui wae ieu mah tuang teh besti. Harayo besti kabarita teu hayu urang tuang sareng. Supados tuangna langkung nikmat ngahaja ieu teh ditilaman ku daun tuangna teh. Ngarah teu jahat piring deui.